Abdi Firil Rania Zalfa Nugraha di kelas 5B SDN Pajajaran. Abdi bade nyaritakeun carita pondok hiburan tahun baru. Hiburan tahun baru kamari, abdi sakunawargi angkat ka Bandung. Abdi sadayana angkat sadinten saat okta nampi rapot. Di Bandung terseueur angkat-angkatan ka rupi-rupi tempat, Kakao Putih, Lembang, Floating Market, Kabuminapun Bibi di ujung Berung, sareng Kabuminapun Mamang di Gigir Kalong. Tapi tempat anu paling mineng di dongkapan mah Lembang. Kumati paling caket di Rorompok. Kaping 31 Desember, abdi sakulawargi angkat Kabuminapun Uwa di Buah Batu. Ngempel ngarayakeun wengi pergentosan tahun. Abdi angkat di Rorompok di Cidadas kinten-kinten tabuh 4:30 sonten. Margi sieun macet di jalan. Teu terang mah leres macet. Dugi Kabuminapun Uwa pas azan maghrib. Kinten-kinten tabuh 8 wengi acara di kawitan melem sate maranggi. Petuangan kasti anjur sareng goreng ketan dicocol ku sambel. Kembang api sareng pepetasan tos ngawitan rame mimbaranyai di langit. Endah pisan katingalna. Kaleuresan bumi pun uwa di sisi sawah. Janten kota Bandung jelas katingal. Puncakna tabuh 12 kembang api tilu ti ieu harurung ngaangan langit kota Bandung. Bade netepan subuh abdi sadayana mulang ka Cidadas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.